Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi adadi mubtilati sholati. Faslun ari ieu eta sahiji pasal fi adadi mubtilati sholati eta tetep ieu pasal merterakeun perkara anu ngabatalkeun kana salat. Walladzi yubtilu sareng ari perkara anu ngabatalkeun as-sholata kana salat eta ahada asyara aya 11 naonana syai'an perkara. Al-kalamu tegasna kahiji cumarios amdan bari ngahaja. As-sholihu anu pantas atanapi anu layak eta cariosan li khitabil adamiyina pikeun cumarios diantara bangsa Adam. Sawaun ta'alaqo boh aya hubunganana bimaslahati sholati kana kamaslahatan salat aula atanapi teu aya hubungan sareng kamaslahatan salat. Walamalul kasiru sareng nu kaduana migawe padamelan anu seueur al mutawali anu tuluy-tuluy ieu amalul kasir kasala si khatawatin saperti tilu pirang-pirang lengkahan amdan kana bari ngahaja ayana. Naon zalika itu tilu pirang-pirang lengkahan aw syahwan atanapi hilap. Amalul qalilu sareng anapon ari amal atau padamelan nu saeutik eta palatab tulu maka teu ngabatalkeun naon as-sholatu salat bihi ku eta amal nu sakedik. Wal hadasul asgoru sareng katiluna nu ngamatak ngabatalkeun kana salat teh hadas alit wal akbaru sareng hadas agung. Wa hudusun najasati sareng anyar datangna najis atau kakenaan najis allati layu pa anu teu dihampura naon anha tina eta najis walau waqa'a sareng lamun tumiba ala saubihi kana pakaiana si jalma naon najasatu najis ya bisatun anu garing fanafado maka kantun ngeplukeun ieu jalma atanapi ieu musolli saubahu kana raksukanana ieu musolli halan dina pada harita. Lam tabtul maka henteu batal naon salatuhu salatna ieu musolli. Wan kisaful aurati sareng kalimana nu ngabatalkeun salat nyaeta kabukana aurat kasingkap aurat amdan bari ngahaja. Pain kasyafaha maka lamun mukakeun kabuka kana eta aurat ngabuka kana eta aurat naon arrihu angin fasataroha maka enggal-enggal ieu musolli nutupan kana eta aurat pilhali dina pada harita. Lam tabtul maka di mana nutupan ieu musolli kana auratna kusabab katiup angin dina pada harita maka hukumna teu batal naon salatuhu salatna ieu musolli. Watagyirun niyati sareng kalimana barobah niat kaayan wiya saperti niat musolli al khuruja kana kaluar minas sholati tina salat. Wa istadbarul kiblati wastidbarul kiblati sareng katujuhna nukangan atanapi berpaling tina kiblat ka aya jalaha sapertos ngajadikeun kiblat
khalfa dhuhrihi kana pangkeureun tonggongna musolli. Wal aklu sareng kadalapanan nu ngabatalkeun salat nyaeta barang tuang. Wasyurbu sareng kasalapana ngaleueut nginum. Kasiron kana seueur ayana naon al makulu anu dituang wal masyrubat anu diinum au qalilan atanapi sakedik. Jadi barang tuang sareng ngaleueut ek seueur rek sakedik batal. Ila yakuna angin aya saha asyah suhiji jalma fi hadis surah dina ieu surah dina ieu bentuk atanapi dina kajadian eta jahilan jalmi anu teu apal anu teu uninga atanapi jalmi anu bodoh. Tahrima zalika kana hukum haramna nalika tuang leueut nalika salat. Wal qahqahatu sareng kasapuluna seuri. Seuri teh kaluar suara bari waosna lambaina kabuka. Wa minhum sareng eta sapalihna tina para ulama. Sareng eta tetep sapalihna tina pendapat para ulama. Man ari aya ulama eta yu'abiru anu ngabahas ya ulama anha tina kohah bidohki kalawan dohki. Jadi dimanaan ku dohki eta dohki mah seuri anu ngabarakatak. Waridatu sareng ka-11 murtad. Wahyari murtad eta qatul islami megat atanapi kaluar tina Islam. Biqaulin kalawan ucapan au fi'lin atawa perbuatan. Paslon tiada di rakaati salati. Yari eta hiji pasal eta tetep dina martelakeun pirang-pirang bilangan rakaatna salat. Warakatul faraidi sareng ari pirang-pirang rakaat salat fardu aya fi kulli yaumi wa lailatin tegasna mah salat sadinten sawengi dina sadinten sawengi fi salatil hadori dina salat anu hadir atau nabi salat anu diimah ila yaumal jumuati angin dinten Jumat eta sab'ata asyara aya 17 naonana rakaatan rakaatna. Amma yaumul jumuati anapun hari poe Jumat eta fa'ada darokaatil faraidi maka ari bilangan pirang-pirang rakaat salat anu dipardukeun piyaumiha dina poena itu Jumat eta khamsata asyara rakaatan aya 15 rakaat. Wa amma adadu rakaati salati safari sareng anapun ari bilangan rakaat salat anu nuju nyanyabaan pikuli yaumi dina setiap dinten bil qasiri pikeun jalma anu ngosor eta fa ihda asyarata maka 11 naonana rakaatan rakaatna. Wa qalu sareng ari dawuhan musannif piha eta tetep tina sab'ata asyara arba'un wa salasuna ari 34 naonana sajdatan sujudna wa arba'un wa tis'una sareng 84 naonana takbiratan takbirna watis tasyahudatin sareng 8 kali tasyahud wa asru taslimatin sareng 10 kali salam wa mi'atun wa salasuna wa khamsuna sareng 153 naonana tasbihan ngaos tasbihna. Wa jumlatul arkani sareng ari jumlah rukun fi sholati dina salat teh eta mi'atun wa situna wa ishruna 120
genep naonana ruknan rukuna fi subuh eta tetep dina salat subuh wa salasuna ruknan ari 30 rukun dina salat subuh aya 30 rukun pidamel wa fil maghribi sareng eta tetep dina salat maghrib isnani warba'una ruknan ari 42 apane rukunna wa fi rubaiyati sareng tetep dina salat anu bangsa 4 rakaat arbaatun khamsun ruknan aya 54 naonana ruknan rukuna ila akhirih dugi ka akhirna ieu kaul eta dohirun anu zahir anu adhar kuniun anu sugih anu nyukupan anu perlu anis syarhi tina papertelaan wa mana jaja sareng sing sajalma anu apes ieu man anil qiyami tina salat bari ngadeg fi faradiyati dina salat fardu lima syaqatin kumargi aya masyaqat aya panghalang aya pangbeberat talhaquhu anu ngeunaan ieu masyaqat ka eta jalma fi qiyamihi dina ngadegna jalma salamaka salat ieu man jalisan bari calik ala ai hayatin numutkeun kana tingkah kumaha bae saa anu karep atau menapi anu mampu jalma pikeun salat bari calik walakin ibtirasuhu akan tetapina ari diuk ibtiras jalma pi maudi qiyamihi dina tempat ngadegna jalma eta abdul langkung utami min tarubuhi tina diuk tarobu teh sila min tarobu ihi tinimbang carik bali sila isiman pil adhari nunutkan pendapat nu adhar mutahhir nu jelas wa mana jajal maka lamun apes isiman anil julusi tina diuk salamaka salat ieu jalma muttajian bari nyangigir faina jajal maka lamun apes iman anil ittijai tina diuk nyangigir salamaka salat ieu man mustalqiyan bari nangkarak ala dharihi kana tonggongna ieu jalma warijlahu bari ari 2 sampena ieu musolli eta il kiblati kapalih kiblat arahna kapalih kiblat faina jaja maka lamun apa sejalma andalika tina eta anu ditutur di luhur teu bisa sila teu biasa nyangigir teu tiasa nangkarak kulihi tegasna sadayana au ma'a maka isyarat ieu man bitorfihi kutungtung panon atau kungicep wana wasarang kadah niat ieu sejalma biqalbihi dina hatena wajibu sareng wajib alaihi kata jalma naun istiqbaluha mayunna ieu manha ka kiblat biwajihi ku wajahna ta jalmi biwat isyai'in kalawan nyimpen hiji perkara misalna teh bantal tahta ra'sihi dina sahandapeun mastakana wayumi'u sareng isarah ieu si man bi ra'sihi ku mastakana ieu man fi rukuhi dina rukuna ieu man wa sujudi sareng sujudna ieu man aina jajama kalaman apa si jalma anil imai bi ra'sihi dina isyarah kumastakana ieu man aw ma'a maka isyarah ieu man bi ajfanihi ku kiceupan sora ku kiceupan soca faina jajama kalaman apa si man anil imai dina isyarah biha kalawan kiceupan soca ajro maka ngaberjalankeun isiman arkana salati kana pirang-pirang rukun salat
ala qalbihi dina hatena. Wala yatrukuha sareng teu kenging ninggalkeun isi jalma kana salat madama dina salagi nalanggeng atanapi tetep naon akluhu akalna ta jalma. Jadi selama akalna masih aya jalan berfungsi teu kenging ninggalkeun salat. Sabitan halna anu tetep berfungsi. Wal musolli sareng ari jalmi nu salat qaidan tingkahna bari calik eta la qada'a teu wajib ngodo salat alaika musolli. Walayan khusus sareng teu ngirangan naon ajruhu ganjaranna ieu musolli. Li annahu karena ari sanyana musolli eta makturun anu ngagaduhan uzur salat. Wa ama qauluhu sareng anapun ari dawuhana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholat sing sajalma anu salat qaidan bari diuk eta falahu maka eta tetep ke jalma anu salat bari diuk nisfu ajril qaimi hari setengah ganjaran jalma anu salat bari ngadeg. Wa man sholana iman sareng sing sajalmi anu salat bari nyangigir falahu maka eta tetep keur jalma anu salat bari nyangigir nisfu ajril qaidi ari satengahna pahala jalma anu diuk nu salat bari calik. Eta pamahmulun ditujukeun ala nafli kana salat sunnah indal qudrati nalika kawasa kana salat bari ngadeg. Wallahu alam bimuradih, mudah-mudahan manfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Desya Channel, berjumpa lagi dengan channel kami. Bantu kami dengan subscribe, like, tonton dan bagikan ke yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.